nanti ke sawah teh. Soalnya kopi can ka bawah, bapana nungguannya udah di sawah meureunna. Hasil aya nu nungguan cenah meureun can tetangga kang mau kopi teh meureunna. Tadi teh lari we can ka bawah. Malehanana jeung goreng sampul. Tadi mau bawa kopi. Naon? Berhara rese tadi di tungguan deh. Ai bapak sok tara boga pikiran di mata wewe teh loba gawe atuh. Besok kayak mau ngopi. Pohon teh kabahankeun teh dia sebutna kantong. Itu kamu lo mancau tuh tadi yang minum kopi yang naon. Ku cau lah di pikalapar teuing atuh. Terus sekarang itu tuh kena bukaan di sana. Yang ngopi itu tadi ah. Lila datang deh. Da poho deui teh ka asupkeun kana kantong cing teh. Bang ngamong cing teh ye. Jangan ngopi cing teh. Terus ka asupkeun kana kantong. Bukaan. Kopi yang mana? Poho da asar ariweuh atuh. Awewe mah loba gawe pisan geuning. Jadi we poho. Ora lain eta asupkeun kana kantong naon. Ngaranna ge poho atuh. Da loba pigaweun awewe mah di imah mah geuning. Tah atuh buka kopina di dinya tah. Teng ka bawa kopi cung teh meureun ngadagoan we di saung meureunan. Atuh nepi ka meuleman caura. Kuat atuh hayang ngopi. Teukeun bae lah ganjal we ku eta ku belum saung ge da sarua. Ulah nepi ka lapar teuing. Bae atuh karek kaliwat sa kalima. Ai sukene ieu teh atuh can beurang. Oh, ngopi heula Lur ah. Ya goreng pisang tuh, nama ya nu nganteran Lur. Yo ngopi heula ya ka sadayana. Heula atuh ieu can ditinung atuh kopina heula kabuka atuh tamorosna. Baraya sadayana ka dulur sadayana yo urang ngopi heula yo di saung. Terus datang nama nu nganteran ngopina tuh. Tadi mah nepi ka meuleman cau aya nama pisangna. Gimana selokna gede. Mulak gitu panas kene kerek cur atuh China teh aduh tuh cenah ngageuran kitu. Oh, kopi lagi, wih. Pisangna tah jeung pisang aya goreng sampel aya eta oge goreng sampel oge. Goreng sampelna di dinya. Mana goreng sampurna mana? Tah di dieu goreng sampel teh mana nya pokok deui. Di ditu meureun goreng sampelna. Pokok heula dicapai emang mana asa ti babaranting ti imah teh.